Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi 'alim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Ayat ieu teh bagus lamun dibaca ku urang bada subuh 3 kali. Beres wiridan anu ti Kangjeng Nabi istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu sampai selesai 10. Allahumma ajirni minan nar 7, Allahumma antas salam wa minkas salam sampai selesai. Kabelah dituna maca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Pan cenah kiai mah tilok akur sih. Ya kiai mah subhanallah 10 bae kumaha aing bae. Sia mah 33. Aku lagi pernah nanyakan ke abah, kenapa itu baca itu sulit? Jadi kieu cek kan urang boga santri, geus urang wiridan dikurangan ngajar. Oh gitu, subhanallah 10 bae, 11 atuh aing henteu mah panjang kan henteu rek ngaji mah. Cuma di lembur ngaji henteu naon henteu nurutan aing 10 deh. Kabelah itu mah 5 bae lah. Kiai 10 orang cenah ta'adub goreng ada atuh kiai na 10 orang na 10 mah nurutan sidina Ali gulungana teh tetep di imam mah eueuh gawe urang teh teu naon 33 minimalna 10 tuh kan terus baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 3 kali. Ieu teh rahasiana panjang umur. Ieu lamun urang daek maca ieu ba'da subuh 3 kali panjang umur. Cek aki-aki umur 80 moal aing mah. Moal zakir aing. Geus berket-berket aing zakir. Aja mesti dipanjangkan umur. Incu pede ceknya. Aing mah masih kena aya kena bae beak anak beak incu beak. Aing ningkat ku 95 gara-gara baca laqad ja'akum. Panjang umur jang bekal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Aing geus umur 80 tahun can bener bae ibadah teh mulai deuk maca ieu sugan dipanjangkan umur. Hayang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah. Jeung rahasiana mun jelema deuk dipanjangkeun umurna dibere daek maca laqad ja'akum. Kabelah ditu lama dicoba kurang laqad ja'akum teh 3 kali ulah napas. Laqad ja'akum rasulun nah lamun masih kena kaburu 3 kali ulah napas berarti orang sehat. Masih kene panjang umur. Nah lamun urang sakali kaduana geus salah ieu batereh ieu. Beneran Ki Khairun almarhum almaghfurlah. Ki Khairun teh bapana Ki Romli teh bapana abah kula. Abah kula teh Abah Haji Damyati, abah kula jadi kula ka Ki Khairun teh kaopat. Kula bin Ki Haji Damyati, Ki Damyati bin Ki Romli bin Khairun. Nya nama tah lamun aya jelema naon kitu ngaranna Muria. Cai ieu sangarana. Ulah ditinggalkeun nya. Asal geus kitu bae geus. Karumpul kabeh anak itu bener lah. Eta teh geus asal dibaca tah laqad ja'akum sakali 2 kali ka 3 kali geus teu kuat geus. Boleh tinggalkan. Tak eta heran eta beneran ieu mah. Tapi lamun 3 kali masih lancar kene. Insyaallah sih cager teh cekeun teh. Insyaallah cager teh bener. Bener. Eta
Abah Haji Herun lakon jago kula ge osok takut dipetakeun ku kula teh eta kula nanti abah nanti dan kitu belah tinggalkan panjang umur tapi osok kebeneran bener kicenan J jelema bisa kaya sih ya ngobrol mah tapi ieu cek hate teh dibacaan tapi geus teu kuat nyesek teh tetep we sudah ditaringgal bener sampai kaduana tuh entah kaya nu jiranna ulah menta cai ka kiai ceuk asal cek kiai ulah ditinggalkeun geus lah ulah antepkeun lah cenah teh tah ieu mah lamun geus jadi urang encan jadi mah ulah wakah urang na tetangga takut jago menurut teres ya Maya usiana engap ulah sok-sokan helanan wiridkeun ku sorangan we helanan wiridkeun ku sorangan ulah wakajang tatangga cobaan nu menta naon coba asana isukan ya emang aing teu kuat lah kok jakum ya ulah ya lamun geus kataekan sering dibaca ku urang tek hadiahan abah hadiahan ke Heru tek osok kejadian padahal aja sehatkeun cenah kieu tetep ulah tinggalkeun lah bener kan geus kritis di rumah sakit ya badi ICU lah kok jakumna lancar kene panjang umur insyaallah nu paeun nu ngocai hiji baca ya guys cerita ibadah baik cerita ibadah hikmah nama panjang umur 3 kali ba'da subuh insyaallah mun urang dikersakeun daek maca eta osok dibere panjang umur tur bisa ibadah kan mantap Nabi Darda gola man gola idza asbaha wa idza amsa hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim sab'a marrat kafahullahu ma ahamma di mana-mana jelema maca isuk-isuk 7 balik sore-sore 7 balik bacana ieu hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim 7 balik isuk 7 balik teh subuh isuk lah jeung sore memeh maghrib atau atas maghrib dibaca 7 balik nah ieu bakalna kafahullahu ma ahammahu bakal dihasilkeun daun anu dipake ka hayang kurang ya Allah ilmu ya lina lagaan ya ilmu ya kanyawan saya nyandung kan izin di maksudnya bahasa teh nya dihasilkan maksudnya bagus menurut Allah hayang naon bae hasil bahkan di dieuna kafahullahu ma ahamahu shadiqan kana bihal kadiman pohara eta mah maksudnya dek bagus atau dek bohong dek bener atau dek teu bener pokoknya boga maksud maca eta geus hasil baca ya Allah sakitu doang dah isuk-isuk 7 sore-sore 7 hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim bahkan ki muslim benak kerap ki kaukab kaki Zaini ka Abah doyong cukup baca ba'da salat maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil 3 kali rasakeun coba gitu mantap salat 3 kali hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil hasbiyallahu wa ni'mal wakil diterusir wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man hasbiyallahu wa ni'mal wakil limal maula wa ni'man nasir geus teh unggal bada salat sakitu eta mah ti muslim ti kaukab terus ka ki Zaini ka Abah doyong ya Abah
sok diwiridkeun beta ku abah dayung abah agrat eta wasiat ka abah dibaca bae terus ku abah bener rasakeun teu kudu dicaritakeun engkena bener tah asal mata salat hasbiyallahu wa ni'mal wiridan biasa heula terakhir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bakal jala lembar semua tilu balik tas sholat Masya Allah aya anu diijazahan ku abah almarhum hasbiyallahu wa ni'mal wakil tilu balik unggal bada sholat kabeneran manehanana teh ieu kitu usahana proyek begitu proyekna gagal cerik kan abah cerik dibere eta baik cenah wirid hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir balik ta salat insyaallah bangkit deui diwirid we kunyana tuh bener hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula mun leuwih oh masalah cek abah leuwih mangan tilu bae heulanan suka hayang leuwih-leuwih diwirid kunyana bener eta setahun ngawirid eta ya Allah proyekna bangkit kembali pohara barang bangkit deui poho deui teu baca deui hasbiyallahu wa ni'mal wakil nah kadang dibaca kadang teu kadang dibaca kadang teu kaditu lebeh henteu ambruk deui bebeja deui ka abah-abah mah nyahoan eta si hasbiyallahu na teu dibaca deui nyahoan da abah bagus-bagus ya kabah teh aya wali tapi dongeng di seputar wali geus bisa hibar teh satu ketika nyana teh ya kitu ragrag untung ka laut untung ka laut teh ragagna bugu juga atuh lamun ka darat mah geus selesai ragag ka laut nyana kaget ya Allah ya Rabbi kok abdi bisa ragag sih sakieu keur geunaheun-geunaheunana ja anu ngajepret eueuh naon untung bae aya anu mawa tongkang aja dibawa ka eta ka naon gara-garana ka parahu salametkeun nganyana taqarrub ka Gusti Allah terus taqarrub aya ta ilham maneh tadi subuh maca hasbiyallahna ngan sakali nu biasa 3 kali ya Allah ragag atuh sia mah geus lain ragag deui ti kejebur bae kabeh baca tilok naon tilok teh kan pohara eta dongengnya bakat wa fi nawadiril usul an burida da gol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala 10 kalimatin inda dubri kulli salat wajadallahu gitu naon ngaranna indahuna takaffiyan wa majziyan khamsun lid dunya wa khamsun lil akhirat 10 hasbi Allah bah ujian naon dulu 5 urusan dunia bakal hasil maksud cukup muya bagian akhirat lagi geus moal kana neraka di dunia 5 teh bakal hasil maksud cukup muya mayeh hayang nanaon ge aya akhirat lagi moal tersentuh api neraka iya baca Quran sapeting 10 bali 10 ke hiji-hiji doa hasbiyallahu lidini hasbiyallahu hiji hasbiyallahu lidini hasbiyallahu lidunyaya hasbiyallahu lima ahammani hasbiyallahu liman bagu alayya hasbiyallahu liman hasadani 5 hasbiyallahu liman kadani bisu'in hasbiyallahu indal maut hasbiyallahu indal masati fil qabri hasbiyallahu indal mizan hasbiyallahu indas sirat 10 mual tersentuh api neraka di akhir mizan lancar sirat lancar di dunia dipakai non gitu ngaranna cukup terakhirkan sekaligus hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim tah irit kan eta ieu cenah kieu atuh kunaon teh difotokopi ge cerita heula ieu mah ke
kadeuleu ku aing hayang pantes yang ngawiridna. Surat Yunus wallahu a'lam.